Sunda, bahasa Sunda, bahasa Indo urang Sunda. Sapopoe kadek lali sasauran bahasa Sunda, ka indung jeung ka bapa, ka lanjut jeung ka aji, sintarapi bari ade budi. Bahasa Sunda, bahasa Sunda, bahasa indung urang Sunda. Di sakola itu deui sasauran bahasa Sunda, ka ibu bapa guru, ka sobat babaturan, sing iatna hormati ajarna. Diajar bahasa Sunda, diajar bahasa Sunda, titenan dina kamusna, na koran jeung majalah, sing ngarti ulah salah. Resep temen maca buku Sunda. Diajar bahasa Sunda, diajar bahasa Sunda, titenan dina laguna, apalkeun haleurangna, sing bendes kalimahna. Resep temen ngawih lagu Sunda. Bahasa Sunda, bahasa Indo urang Sunda. Sapopoe kadek lali sasauran bahasa Sunda, ka indung jeung ka bapa, ka lanceuk jeung ka aji, sing tarapi bari hade budi. Bahasa Sunda, bahasa Sunda, bahasa Indo urang Sunda. Di sakola itu deui sasauran bahasa Sunda, ka ibu bapa guru, ka sobat babaturan, sing iatna hormati ajarna. Majalah sing ngarti ulah salah. Resep temen maca buku Sunda. Diajar bahasa Sunda, diajar bahasa Sunda, titenan dina laguna, apalkeun haleurangna, sing bendes kalimahna. Resep temen ngawih lagu Sunda. Sampurasun. 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 Motivasi abdi ngiringan ieu acara atau napi agendanya eta kusabab abdi teh hoyong pisan
milarian pengalaman anu anyar, milarian rencangan anu anyar di sagala rupa sakola, milarian deui bahasa-bahasa tetapi suku-suku kata nu teu acan ke abdi di pikawanoh. Hayang mikanya sareng ngalestarikeun deui budaya Sunda sareng bahasa Sunda nu aya di Purwakarta. Ieu kagiatan sae pisan. Simkuring bingah pisan ngikuti kagiatan ieu. Dina sapopoe urang teh diajar ngomong bahasa Sunda. Kesan abdi saya rame, abdi bunga pendak rencangan anu anyar, pendak rencangan anu rame, nu harebat. Tur abdi bunga, abdi bisa miluan ngamumule ngalestarikeun bahasa Sunda. Sareng abdi bisa terang karena naon wae sih tradisional sareng budaya Sunda teh. Nah di dia orang diajar deui cara nu lami atau tradisional sapertos nutup pare, napi, nyiksikan bea, sareng ngakel, ngasupan sampai akhirnya biasa urang map. Simkuring ngarasa bingah pisan Pak Amprok jeung rerencangan anu anyar nganyahokeun sababaraha hal anu aya di Tatar Sunda. Nambah pengalaman, nambah wawasan, nambah wargi. Di kegiatan ieu oge aya ilmu-ilmu anyar perkawis kabudayaan Sunda. Sangkan urang leuwih deukeut kana kabudayaan sorangan. Mugi-mugi acara ieu tiasa diacarakeun di tahun ka tahun supados seueur oge manfaatna. Harapan ti abdinya duta bahasa Indung kudu aya tahun hareup lah. Mugia pasanggir ieu kapayuna janten sukses sareng seueur nu ngiringan deui. Mugia duta bahasa Indung ieu teras diselenggarakeun di sagala sakola, di sagala wilayah. Janten ngalahirkeun nyaeta budak-budak atanapi paminton-paminton nu wanoh karena budayana masing-masing utamina nyaeta budaya Sunda. Sakitu hatur nuhun.